ibunya jantan simkuring hoyong kembali karena kegiatan utami penampilan santri taeta ngurus ngan ibu eta nupang sesana mah nu daftar teh ibu ngawitan ngaos teh kade teh aya kana 10 angkatan pertama angkatan teh nu lulusna ngan aya 5an 4an sesana mah ibu kagoda ku HP kitu panginten ibunya. Oke, eta panginten nyuhunkeun pidoana simkuring mudah-mudahan murang kali santri di dieu wabil khusus simkuring nu ngurusna dipaparinan ka istiqomahan dipaparisan ka tawakalan simkuring ge sami keur diajar kene masih dibimbing ku guru-guru teras itu di emota itunya sasarangan sareng sadaya. Kegiatan ngaos teh ibu di dieu ti kawit sonten itunya teras magrib murang kali remaja teras bapak-bapak gitunya sapali area di dieu dugi katabuh 10 atanapi langkung tah di dieu pangaosan sareng panginten istighosa sabulan sakali gitunya dina raraga naon tadi zaman ayeuna mah saurpun guru dosa teh sadayana teh gampang ayeuna mah. Leres teh ibu? Hari kapungkur mah cici sesah dosa ge nyeun dosa ge rada hese. Ayeuna mah ibu teu kudu noong kana bilik hayang noong tataranyang teh. Ayeuna mah dina HP ge geus biar teu kudu noong nemrak. Jadi pimasian teh lo gampang. Hayang ngahina batur, ayeuna mah gampang tina HP tinggal update status. Lepas aduh aku sakit hati gara-gara dirinya. Wah langsung sahanya. Jadi pidosaheun teh loba gampang ayeuna.